salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya robi ilmus sok enggak nu garedeh hitut sholawat heula sok eta nu pangheulana nu pangpaneurina datang cenah nu make tium oren nu gede hitut teh cenah da eta nu ngajawabna eta cirian di cirian kaciri da jaba pangpaneurina datang teh diukna pangpaneurina jaba mang gede hitutna moal samata-mata ngajawab kitu lamun teu rumasa eta ada jeung pangtarikna ngajawabna ge eta tersangkana oh tuluy teraskeun kayak ieu wios ngaosna dugikeun ka jam 1 luar biasanya kampung naon ieu teh namina di Cilumpang mah ibu-ibu diajak ngaos dugikeun ka jam 1 ge meuni wios ieu teh ciri ibu-ibu raresep ngabohong ngan hapunten Kang mun teh mah ibu ayeuna ka dieu maksad bade ngaos akang ka dieu ayeuna calik dina luhur kursi tita tadi melong ka abdi asli abdi mah teu bungah ieu da dipelongkeun ku aki-aki naon lain teu bungah dipelongkeunna ceuk bisi salah niat dina hatena akang jauh-jauh di jugjug anggang diteang ka dieu ece bapak sami angkat ti bumi ka dieu ternyata bapak ka dieu teh lain bade ngaji tapi terselip dalam hati bapak ka dieu penasaran hayang ningali abdi adanya curiga tuh si abah nu di tengah menikat gaya biasa lagi kana pangajian rutinan madi sarung kari-kari bade ningali mubalighah geulis ti Pangandaran meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia oh, di sawah loba keuyeub meuli padi ti pasir kirisik tu si abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi asik salatullah ala toha tarikan salatullah salamullah ala yasin habibillah yuk ibu jeung bapak ayeuna angkat ti bumi ka dieu tong bade ningali abdi wungkul tapi leres-leres akang ngalengkakeun sampean ibu ngepatkeun panangan angkat ka dieu kana tempat ieu bade pangao sing kompak bade pangajian mapai jalan tarikan sok balikan deui mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan tuh kalemur deh teu karasa capena sabab make kendaraan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karangasa ibu ka dieu naik motor henteu mapah ibu anu mapah anu lempang akang ka dieu nu jalan kaki punten bade ditaros ku abdi diburuhan dibere duit ku Mang Uu sok sing tari tadi lain ayeuna ngajawab teh ibu ka dieu dibere duit ku Mang Uu ceuk si umat teh boro-boro nu puguh mah urang ti balik nyamungan mere duit ka Uu bener tuh tapi oce kahade ulah nyeri hate bisi ayeuna kuno hajat teh diburuhan dina peuting ayeuna jauh-jauh ibu angkat ti bumi ka dieu ngaji tapi yakin sakur lengkas sampean kepat panangan angkat kana pangaosan ternyata ku Allah diburuhan eta jalmi nu init kana pangajian naon burukna dosa dihampura alhamdulillah
sabab ngalengkakeun sampean kana pangaosan lengkakna jadi ibad bantuan lempangna jadi iba kepatna jadi iba diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha cek saha nunutan jadi ibadah cek saha sok kudu berani bertanggung jawab eta ngajawab saha ibu nu pernah kiai nyaritakeun ngan masihan keterangan hadisna nunutan jadi ibadah ti saha eta datang boro-boro nunundutan nu bentak cangkaruhan jadi ibadah terus jadi ibadah kumaha sanajan bari bentak ternyata ini kana pangajian lain rek ngaji rek nemongkeun banda nu teu sabaraha paingan keur ngaji gagaro wae da boga geulang hiji deukeut BETI aya nu kitu ongko init kana pangajian panggentolna ongko angkat kana pangaosan pang semangatna tapi anger tas ngaji jeung dulur henteu akur aya jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu aya ya panjal minage dilipen di tukang tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik oh saibu langkung teh payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareung puji kadat Allah Rabbul Izzati Mang Uu sakula wargi dina ieu wengi ngempelkeun sadaya kadang wargi nu hadir jumlahna rupi-rupi ngan hanjakal mere cai ngan hiji biasana sok aya cai kopi ih atuh da ibu anu kieu mah cai herang da abdi teh sanes cupang hapunten Kang Uu nu kieu mah cai jang nu gering sok geura ibu upami ka ustad datang ka kiai ka ajengan lamun aya nu teu damang pasti nyanak teh cai herang hoyong pangduaankeun tah matak abdi bade naros ka Kang Uu ieu teh saha nu teu damangna sok daek kudu pugu ek dijampe ieu teh saha ngaranna saha bina saha bintina kitu buun karesan abdi mah teh tunuh ieu teh bu da tunuh mat sanes ku cai herang ubarna kunaon sare aja tunuh ku sare ngan matak nu nyengharkeun kana tunuh kuko aya teh ya kopina oh urang neangan heula we bisi jumput di handap kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi hapunten Kang Uu ieu mah ngawartosan sanes nyuhunkeun ngawartosan atur nuhun ka Kang Uu anu parantos ngempelkeun sadekadang wargi mantena saja syukuran ka Gusti nu Maha Suci urek ning putri tercintana parantos nikah sanes dinten tadi tapi tos lami terus ibi nu hadirna rupi-rupi aya pamagat aya istri aya kaum buruh pagawe negeri aya pedagang sareng para petani bahkan nu dipayun abdi seueur pemain inti ngaji bukti dihareupeun abdi seueur aki-aki jeung nini tuh si ibi keur harewosan kanu hajat rek neangan kopi da apal aya pilingna hati atuh mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus nungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat sadayana kenging syafaat ti Kangjeng Nabi kirang kompak sanes ayeuna tadi kudu repok ece awas bisa aya deui bahasa nu jadi doa aminan deui siap bingah nu taya hinggana Bapak Uu sakula warga dina wengi ayeuna ngempelkeun kadang warga tatangga jeung baraya nu maksudna bade
syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wirening putra tercintana parantos nikah sanajan tos lila nu hadirna rupa-rupa di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pemuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa biasana panitia Mang Uu dina meja mere cai teh sok aya rupa-rupa bahkan di batur masuk aya larutan penyegar cap kaki 3 ieu mah tong boro-boro larutan kopi oge encan aya utamina nu hadir dina wengi ayeuna pewaris para ambiya nu sok nyangan ku ilmu agama nu janten merkuri dunia para kiai sareng para ulama urang doakeun sing sarehat paranjang yuswana kurang kompak moga-moga ku barokah dina wengi ayeuna seueur para kiai sareng para ulama urang sadaya nu hadir ngaji dina peuting ayeuna payus munggu Allah taala eta kopi kakarek dibawa tinyukeun rek ditinyu heula sing payus munggu Allah taala di dunia urang jara di jalma nu bagja bari tarakwa muga-muga urang cilum pangsadayana sing janten ahli surga. Masya Allah ini tarik amin ibu hoyong ke surga apal jalana ente oh atuh moal nepi abdi ge hayang ka dieu teh ibu dijemput ka ditu da bisi teu nepi da meni leuweung ternyata di dieu aya lemur dijemput ka ditu da hoyong ka dieu teh ibu abdi ge tadi kuno hajat teh di pasian Google Maps Sherlock tak ibu ge lamun hoyong terang jalan ka surga ketik dina Google Map jalan ka surga kumaha jawabanana kieu saur al YouTubi kapan ieu teh grup Facebook ya jeung grup WhatsApp ya pasti engke nu dibaca teh jawaban ti mama Kiai al YouTubi kamana mah jalan sanes kitu heula da ulah waka kadinya atuh kapan abdi ge ka dieu teh ngaliwatan heula beberapa daerah kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah bapak kapalihuetan bantuan kamana mah jalan aduh enakeun ka dieu mah ala kapanga kurang kompak kapanga osan tuluk tuk 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 jeung nu edan mah moal teu nyambung padahal abdi mah teu musyawarah teu nitah teu ngabadamian teu miwarang nyebut jreng teu teu abdi mah ngan ukur tuluk tuk 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 sakitu ngan jigana teu betah mun nguping tuluk tuk ibu teu nyebut jreng sabab eueuh di setelan tuluk tuk iwati jreng jadi urang judulan ngaji di Mang Uu peuting ayeuna judulna teh tuluk tuk ami babari ngajawab euceu bisi aya tatangga isuk nu teu ngaji ibu ditaros meunang naon ti Mang Uu peuting tuluk tuk jreng eta teh jawaban teh ngareunah ibu mah ingat cenah ngaji tuluk tuk jreng tanyakeun ka RT aya PRT nu mana Pak RT na punten ibu ari Pak RT na jalmi atau nepi sanes punten Pak RT ari RT mamun jalmi kudu menampakkan diri keur ngaji sabab lamun keur ngaji nu tara kaciri jurig jadi lamun RT ngajina teu kaciri teu menampakkan diri berarti RT teh nyumput euceu eta ka RT nyebut jurig geus bener ieu mah cek abdi kada di infus grup ieu mah cek araya kene tuluk tuh jadi lamun ditaros ibu enjing kudu tengawas menang naon ari tuluk tuk teh naon ibu tepak lain duka sok ih ari bodoh kudu bodoh alewoh
ulah bodoh atau toloyo sok rek bener rek salah ngajawab we daripada si itu ngajentul tepugu tuluk tuk teh tepak jereng teh igel ibu teh keur ditepak ayeuna teh ku Allah ngigelan ibu teh ayeuna teh kana tepak Allah tadi tepak ku Allah tuluk tuk maneh ngaji jereng ibu teh ka dieu ngaji berarti ibu ieu teh di dieu teh keur ngigelan kana tepak ti Gusti tuluk tuk cekalo teh salat jereng lakonan da urang teh sing rumasa diciptakeun ku Allah dicicingkeun di alam dunia di negara Republik Indonesia mata urang sing bisa ngajaga 17 rakaat ece lain Agustus Allahu Akbar kumaha hirup ieu tuluk tuk kalau tadi tas salat jereng saya eta mah kalapang upacara lain salat kala ngahormat saya eta mah 17 Agustus Ceu ieu kumaha ieu nu bae dieu teh palalaur ieu mah Kang ih asli abdi mah jeung aredan kieu mah sieun sieun ka bawa virus sieun balik ka bawa GR aca tah nu nyebut gelo nu tiung oren Pak RT pangtewakeun da abdi mah teu rido geus disebut kurang ajar so ayeuna disebut gelo geus nista maja utama ieu punten Pak RT dateng nginjem celit teu nginjem mata nu tiung oren ka dieu ya pangtewakan pokona mah nu nyebut gelo kudu dicekel ece dicekek mah pae tangke kumaha cucu Allahumma sholli wa sallim wa barik Ibu ari di lemur Cilumpang sok aya pangosan rutinan geuning euceun aredan kieu sok aya sholawatan marhabaan yasinan tuh sami tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah nu maraot mah nu maraot tak geuning kopedul nyungkun ceu ieu aduh jeung larutan disangka keur barusuheun meureun aduh pokari suwit teh kotak yo da ari abdi mah teh panyawa teh 2 rupi peurih angen ari peurih angen mah teteh biasana da mengetek ku Yakul biasana mah cek medis lain cek modus cek medis cintai ususmu minum Yakul setiap jung neangan deui Ibu sok jangan abdi mah bebas lah nya ce pan kitu tah alhamdulillah abdi teh bahagia ningali ibu daek seuri padahal di imah nama loba hulang-hulang hutang cenah ngerakeun ih hirup ih tadi gede hitut enak gede hutang tah yo ece ari ngaji ulah sok mamawa hutang ih bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece maknya Bang Emok nagih tengah peuting masuk Bu Pak kakarek hiji nu bangkit di alam kubur nu meh nyadar Allahu Akbar shalawat salam ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaskeun kalimat shalawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad urang dareg-degen ngaosna ibu karunya ka panganten tapi da imah tos sanes panganten baru deui bangun tos bari komo ieu mah baringung sanes baru ieu mah baru tut bari barau da kitu rumah tangga maneng neng kepungkur bahagia buhun ayeuna mah kan tos dikeureuy ku aa mun tuh geuning kitu ari istri mah dikeureuy teh bareuh nya ce mun tos hamil ayeuna ge sabaraha sasih 4 sasih masih kene katingali bentuk tubuhna coba isukan mah neng di 8 bulan nganggo acuk gamis eta teh geus jiga urang kadut we
makanya neng ayeuna mah asli tak kapikir ku neng butuh suami itu bukan ganteng bukan kasep tapi nu seuti nu jujur tanggung gede perha syukurannya ibu ka Allah mun boga salaki nu gede kan kanyaah aja astagfirullahaladzim ih amit grup iyu astagfirullah ka abdi we nyebut gelo manehanana nu gelo eta aduh mu bios kita cel sakala bekaskeun aja lah bu nok seri bekaskeun tong ditahan bisi setruk nu dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci kemana yuk MC na di mana oh Pak Ustad Pak Haji naon namina Haji Wahyu mohon ka Mekah nanti ladang sawah payu dia biga ayah ibu Haji Ahmad Jairi hasil orang ka Mekah nanti ladang ngajualan anak jair jadi Haji Ahmad Jairi ya mah Haji Wahyu sawah payu dah ayeuna mah kitu nami teh sok aya singkatan kan nya di abdi gaya nami budak teh Gani padahal Gani teh tina asmaul husna Gani kadana mah Abdul Gani si orang kita mah Gani teh pedah bapana Angga inungna Nani jadi Gani cetejang kumaha lamun bapa Abbas inungna Kokom waasnya lamun bapana Tata inungna Ai anakna jadi eta bade milarian yakul kitu ka ditu bade uih atawa mun sing dipegat juri gatunya nu dipihormat kersana Pak Haji Wahyu selaku MC nu ayeuna nuju enyoh wae nu nu Pak Haji Wahyu nuju nuang cau nu dipihormat para alim ulama, para jengan, para kiai, wabil khusus manawi aya Bapak Majelis Ulama Desa. Desa naon ieu teh? Desa Cikadongdong. Kersana ingkang Raka Kori anu parantos ngalantunkeun ayat suci. Mudah-mudahan putri ibu, putra bapak sadayana sing janten ahli Al-Qur'an. Sabab maot mah ibu bakal dianterkeun teh ku awasan Al-Qur'an. Mata kudu bangga lamun ibu boga budak bisa ngaji tong bangga boga anak bisa nyanyi da keur sakarat mah ibu teu butuh ku anak nu bisa nyanyi tuh kabejakeun bapana keur sakarat torjol anak nu bisa nyanyi bapak aku persembahkan lagu yang terakhir moal kitu angar we ku Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim lepas nyawa ibu budak nalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ceklek ibu lepas nyawa maut namina bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro hoyong kitu ibu budak cinta Al-Qur'an pasantrenkeun matak ning di dieu dina patuangan tos aya janin da ari di lebat patuangan Siti Aminah maka pungkur sanes janin Nabi mah sanes berbentuk janin tapi nur cahaya nu dikandung ku Siti Aminah matak ayeuna patuangan Siti Aminah tidak membesar tidak mengecil beda jeung urang neng naon ieu teh namina neng Naja Neng Naiza beki ageng teh patuangan lami 8 bulan sanes beki meotan beki ngabaruhan beki ngabadagan leres teh Bu beki maju sok graneng isukan patuangan geus maju mah gagaro bujal ge kieu da bujal milu ka hareup sare genan neng bakal terasa tersiksa bingung posisi di bawah nyangigir sieun bahe di bawah nangkarak cangkeng benang di bawah nangkub sieun bitu bener tuh Bu mohon da beteung antel kana kasur aya tarang jeung suku ngangkang jadi teu saimang ungklek pamajikan teh jiga odong-odong jujulautan
kabadu geus suku pamajikanku salakina da muter jiga gangsing tah mata aa perlu na suami setia karena rumah tangga itu tong boro-boro anu anyar nu geus lila oge sama ingin apa tujuan rumah tangga suami dan istri ingin bahagia sing kompak ingin cek saha ingin bahagia cek Al-Qur'an tujuan nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah kebanggaan ke ibu jeung bapak ku Allah diciptakan di alam dunia sapasang azwaja suami jeung istri pamajikan jeung salaki supaya naon litaskunu ilaiha supaya bahagia ari bahagia neng kumaha boga pakaian weuteuk dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh ngan ulah kaget neng engke lamun tos lami rumah tanggi komo tos gaduh budak namahan kapusing namahan kariweuh namahan kacape pasti nu namina dina rumah tangga bahagia pun ada susahna ge loba leres teu bu nu sangsara teu saeutik nyorang Senin kabancen Salasa nalangsa Rebo nomro Kemis ngalengis Jumaah tugeunah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirak balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak geyebed mata rusem anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanal nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh neng ulah sok gaduh anggapan dunia itu tempat bahagia meskipun tujuan rumah tangga hoyong bahagia tapi ingat yang namanya dunia ad-dunya mahalun lil balwa lain tempat ayeuna bahagia lain tempat senang tempat capek tempat riweuh makana ad-dunya mahalun lil balwa dunia mah tempat uji sing kompak tempat coba tempat rintangan mata kahadea ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga satu modal kuatkan iman komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan naon jika rana aya di dieu rana wios tong era jadi rana randa ge asal ngeureuh ngaji ngeureuh ibadah di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau datang boro-boro ibu pawa Haji Wahyu oge sami dijieuna mah tinu barokah Pak Haji Wahyu nu make tiung oret tanu nyebut bau teh geus aya nama adil Pak Haji enak geus disebut bau abdi tadi disebut gelo akeun beda abdi mah teu rugi disebut kumaha oge da anger balik mah ku Mang Uu bakal dibarokahan cih nyanyahoanan eta nyebut dibahanan dibayar cenah emang cenah rek mayar eta mah urusan Mang Uu cicing dibahanan we syukur henteu we piraku di bahanan we alhamdulillah henteu we mah nya keun eta mah urusan Mang Uu Bu Ibu makana kadeneng pasti engke tos ayeuna nikah tos gaduh putra bakal nambihan kapusing nambihan kacape matak yang diperlukan ku neng adalah apa harus setia komo geus hamil 8 bulan neng tong ditinggalkeun bisi bahaya ketika pecah ketuban tong diantepkeun geuat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan teh sok cenah neng Aija naik ka daranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napas nya pasti da tarik tamang ma Agustusan hujunkeun tah punten Kang bisi salah cing lain bisi salah ke heula Bu hujunkeun salaki milu babantu tah punten Kang meskipun akang bebeakan tanaga milu babantu ngahejeun eleh ku awewe matak pelebah dia bener pisan bukan bahu berbintang bukan leher berdaki emang salaki ibu sok didadasi yang kudambakan
bukan pria yang punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi lain uwe-uwe. Jeung teu nyambung si eta mah kalau uwe-uwe tungtuna ge si jatuh si deui. Si kitu. Balikan deui, cinta karena dasi. Tak. Sok da tara unggal peuting ieu kikian teh sok ceuk mumpung lobaan. Sok edan ge teu era lobaan mah. Cinta karena dasi. Si akan segera basi, cinta karena gincu akan segera. Konah jadi ngabahas cinta, kapan hirup rumah tangga hayang bahagia rumah tangga karena dua, hiji modalna mawaddah, nu kadua warohmah. Naon ari mawaddah? Tah mawaddah teh cinta, hijikeun sing kompak. Jadi neng oge sareng aa daek nararika teh peda aya rasa. Ibu ge daek ditikah ku salaki peda ibu teh bogoh ayeuna ka salaki, salaki bogoh ka ibu, mata kue kawin narikah. Dalamun teu carita mah naon eueuh da moal daraek narikah leres teu? Ceu, pernah ibu dulu mengalami bercinta? Pernah? Sok tong bohong jangan abdi mah. Apakah sekarang cinta ibu masih ada? Tidak ada. Gitu tah jawaban teh jujur. Tah neng. Berarti nu ngaran cinta dina rumah tangga modal untuk mencapai bahagia, cinta mah teu lila. Teu abadi. Teu awet. Kunaon cinta teu lila? Da cinta jelema masukkeuna ku seep lain setan. Muhun wios da nu tiung hideung mah cintana di dalam setan meureun. Sok aya seepna da cinta nu abadi mah punten Bu, cinta Allah ka hambana, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta indung bapa ka putrana, termasuk ayeuna Mang Uu sareng bojona, ieu teh cinta ka anak. Meskipun neng, meskipun si Aa tos radalami nikahna, bahkan ayeuna tos hamil 4 bulanna, masih keneh ngayakeun ieu acara gedean kieu. Ieu teh balas cinta ka saha? Ka budak. Nyaah ka saha? Ka budak. Da ka salaki mah yakin Mang Uu ka bojo ayeuna geus aya cinta. Hok neng. Neng ayeuna lamun cinta karena kasep wajar, Aa budak keneh. Aa lamun cinta ka neng karena geulis wajar, da si neng ngora keneh. Tapi pun teneng 60 tahun yang akan datang. Tunggu. Aa mual kieu bakal juga Pak Haji Wahyu. Atau bakal juga abah itu. Apa cek? Ayeuna tingali salaki ibu beki kolot lain beki kasep. Beki kasap. Disidik-sidik da kalah kajiga ranginang bubuk salaki teh cek. Sok tangong hidung suku jebrag huntu koneng eueuh huntu sare menit calangap bari kerek jeung bau. Oh ningali pamajikan akang ge sami hami kang kunaon akang geus teu bogoh wajar. Dan ningali pamajikan sudah tidak cantik, tapi punten kang kalau istri sudah tidak cantik akang bukan ayeuna kudu bertindak pindah ke lain hati, jangan. Istri hayang geulis modalan bere duit jeung meuli skincare. Betul? Ya makena-kena bud ayeuna pamajikan geus teu geulis, meninggalkan yang cantik demi yang menarik, meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Punten Kang, urang mah bersyukur we ka Allah. Meskipun nginum cai enteh bari, tapi hidup terasa happy karena suami tidak pindah ke lain hati. Aduh. Sok da ibu ge moal bahagia rumah tangga ku salaki unggal poe dipangmeulikeun emas, tapi salaki selingkuh jeung ceu imas. Bu, berarti kebahagiaan mah bukan ada di materi tapi ada di hati. Kebahagiaan mah bukan ada di logam mulia tapi di akhlak anu mulia. Mata kade engke setia nu jadi saroge kanu jadi bojo komo lamun geur ayeuna ngalepaskeun ayeuna naon ibu bade ngalahirkeun pancek bilang teh hujun kun. Wah salaki milu
sakali deui ha tacena budak tereh keluar sakali deui ha rambutna geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh ibu awas Kang tong berubah sabab akang mual bisa ngajuru mual bisa hamil karena akang bisa ngahamilan wungkul sok metak ayeuna opat hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki akang ulah sok balaga ka pamajikan ulah sok mentang-mentang akang jadi salaki nyapelekeun awewe punten Kang opat mah teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men sok aya laki anu men aya men ceret dua nu teu bisa dipigawe ku laki hamil sanajan awewe awakna begang hamil 8 bulan bisa tapi tinggal di lalaki awakna badag sina hamil tong boro-boro 8 bulan 2 minggu ge moal mampu betul tingali Kang patuangan neng ke beki agung geus 8 bulan mah komo budak teh ti jero toto jer hayang keluar bapana ti luar maksa wae toto jer hayang ka jero untung teu perwis oge cicing yang banyak pertikan dia mika harti ojo bu awas Kang setia kalau jadi bojo usapan bade ngalahirkeun tiupan neng keluar ke sang ageng nu alit cek neng teh tiupan tong tarik teuing atuh aku naon bau beteung mulus irungna normal cek bukilami ocet cek biran ku hujun ha borosot teh anak akang mah borosot teh koneng sok tadi ngapikir ku aja bu jawab nyeri henteu ngajuru tuh Kang nyeri rek teh nyeri kumaha budak nu kaluar teh 3 kilo ari nu sok asup 3 on teu saimbang cicing lain jorang mika hartian ku si akang tuh budak mah nu kaluarnya gedenya gondrong nu asup mah nyeleutiknya gundul cek giliran salaki menikat bahasa aduh matak terluka hati nu jadi pamajikana nyeri hate kena pamajikan geus teu geulis deui ari keur engal nikah kamana-mana dituyun usum leueur usum hujan ti gedeblug labuh ti sereuleu gejret cek pamajikana teh embis gebis ge embis cek salakina teh angun naik motor meni hati-hati seserepetan nah ari akang geus teu bogoh ka pamajikan komo pamajikan awakna geus badag jiga drum milu numpak motor teh lain atoh kumapokna berat sia teh di puntangan lain atoh kana dicarekan eungap ka mana atuh muntang teh ka tukang kana beho pamajikan muntang jiga teko kieu leungeun nu katuh kana tak-tak salaki nu kencak kana beho sarepet ocungi celik cuger gedebut ragrag pamajikan lain ditulungan pokna kumaha tah cek aing tadi sia tong ilu awas jangan melukai hati istri sabab pamajikan wahai laki-laki wahai bapak-bapak nu geus rumah tangga wanita bukan hak untuk disakiti wanita bukan hak untuk dihianati wanita bukan hak untuk dinyenyeri tapi wanita hak untuk dihargai dan dihormati so tak ada ieu nu keprok teh korban ieu mah pamajikan teh ceurik we hayeuh we unggal poe tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan pahit yang engkau rasakan giliran meleman pertama baheula ibu jeung salaki balas ayeuna cinta hayang hitut diplastikan boro-boro pase hayang kiih ditahan ari ayeuna liwat karepun salaki prepet rek diuk brot nangtung dut cek salakina teh anyir kenal pot bitu giliran akang baheula nuju engan nikah istri bapak bojo akang hayu we dikeukepan rek teu nyeri hate kumaha tuh ayeuna pamajikanku akang lain dikeukepan kalah ditapakuran ya Allah ieu teh pamajikan atawa kunti keur mah kutang pegat dipake susu ditoel ge meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelap nah huntu keun bekang atuh syukuran we itung-itung ngegel baso urat
Ece ece sok ayeuna akang kunaon ayeuna akang tong dinyeri pamajikan tong disakiti tong dihianati sabab wanita ku Allah diciptakan bukan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Dari apa wanita diciptakan oleh Allah? Dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Wahai laki-laki, wanita berarti ku bapak kudu jadi salaki, kudu kumaha, kudu dihormati dan dihargai. Well, sing tarik. Berarti akan kudu paham, tong boro-boro dihianati, disakiti, dinyenyeri. Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi baca dina kitab Ukudul Legend, pamajikan mah digawekeun ge ulah. Kupingkeun. Sabab wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Oh. Bu, bade uih ke kang berkatna ka kantun. Alas nyamungan. Ibu, capen teh jadi awewe. Oh, engke neng komotos gaduh putra ngalahirkeun. Bade boboti berat teu kaur. Kakarek keurup urang nu nyaring istri ieu nen kitu leres bu budak geus rehe bapana ge milu ceurik tengah peuting urok jabrig ngagoa kabayang salaki ibu tengah peuting wah Haji Wahyu wah meureun cek bojona teh ganeng tong gogoakan sok sampeurkeun sabelah deui nganggur pek kadinya jeung budak parasmanan. Angkitu pamajikan maco sabelah ku budak sabelah ku bapana tapi ka hulu susu teh offset. Ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal. Ibu, brai beuntak urang geus ayeuna nyangu jang nu jadi salaki. Punten ibu osok pangnyangukeun jeung salaki. Osok dinuhunkeun ku salaki tara. Tah, kupingkeun Kang. Da memang ibu mah teu kudu nu kudu masak, nu kudu gegero. Mobil abdi mah pahit di tukang. Aduh, kade eta bilih kana motor hujan soak eta kardus. Ya tinggalan rapi ana wungkul. Bu, ibu, saudina kita Ukudul Legend, mata kudu gaduh salaki tanggung jawab teh karena wanita mah kudu nage calik, teu kedah didamel. Meskipun masak, gegero, ngepel eta teh kewajiban salat. Ah, mata enjing mah caralik ibu mah tong ngararejo. Calik we kun bogan si itu nu nyangu mah. Ibu mah hiji, neng kewajiban ka suami hiji taat. Cek salaki nyangu. Saur caroge masak. Ibu salaki ka sawah amparkeun sajadah. Sabab doa bojo diijabah ku Allah. Ibu salaki tani usoli, ibu salaki kerja ngadoa. Iya mah salaki ka sawah kala ulin ka Coodah. Ngariung jeung Ceu Yayah jeung Ceu Isah Bang Emo. Dipimpin ku Ceu Eti. Grupna teh 15 urang. Saya berjanji entong kitu salaki tani usoli ngadoa ka Gusti. Bu, bari ceurik ngabayangkeun salaki nu keur buburuk di sawah batur macul. Ya Allah, ningali tongong salaki menih hidung. Tadi kabayang init ka sawah jam genep bari manggul naon. Manggul doran da pacul mah ditungtung. Nu dipanggul mah gagangna dorana. Ibu teh ngadoa ka Gusti Allah jadi wanita solehah. Ya Allah, Allahumma ikana rizki pisabai fanzilhu. Gusti, lamun salaki abdi nu keur buburuk macul di sawah batur, rezekina di luhur langit kene turunkeun ya Allah. Pan ngadak-ngadak doa pamajikan makang diijabah ku Allah. Salaki keur macul di sawah batur katinggang kalapa. Ibu, oh, sabab saur Kangjeng Nabi, saur keterangan, saur hadis, istri anu bakal jadi jaminan ahli surga, dirindukan surga. Tilu istri anu sok nyenangkeun salaki hiji ku bahasa. Jadi payuneun salaki teh ngobrol teh ulah popolot. Tong sosorong. Bapak sia ceulah kitu. Engke teh cek salaki teh tuh cenah hayang jajan maka inung sia. Berarti nu jajan teh anak sia. Budak lagi engke teh sopan ka inung teh nyebutna teh nyokap. Ka bapana manggilna bokap. Terojol teh uwana wakap.
caroge masing sa ibu papa ibuna disebut mama jadi serasi mun ibu disebut mami berarti ibu teh manggilna papi mun ibu disebut ami berarti caroge panggil ku ibu api ngaji hareupeun salah kita ibu daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak aja jual ngadangkak atuh salaki geus sieuneun ieu pamajikan balik ngaji ti Mang Uu jadi edan na lawang pantok tuluy kieu bedul cek salakina teh itu aya bakakak hidung nya hidungnya tutung Allah oh tong ngagugu cinta neng cinta mamualila yuk modalan rumah tangga hoyong bahagia nu kadua warohmah naon ari warohmah kadeudeuh kanyaah kaasih kaheman ku kanyaah ibu meskipun salaki geus kolot bakal tetap sakinah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah ceu ari ibu geus kolot kieu jeung salaki osok pasea wadul da meskipun teu pasea tara pasea pasti we pernah pabaeud-baeud teu puguh judul mah parere omong osok eceu tak neng ge bakal kitu masalah mah bakal aya baeud teu puguh-puguh jabadut teu puguh-puguh komo keur hamil masuk meni sensitif pisan nya datang boro-boro ibu abdi ge kamari jeung salaki pasea menang 2 poe teu ditanya meni nyeri hate terluka wih ngaos ti Banten menikat jauh ka Cida datang ka bumi salaki jemedun diteros teh kunaon abi baeud wae hoyong nenen mung cenah atukeun be tawarkeun atuh dan urang ieu komo salaki leuleus kadua salat ka masjid berjamaah ta eta obatna teh kudu loba dibere sumanget lain susu tuh dibere susu makalah ngagengel di imah lain kala salat berjamaah dibere susu cenah astagfirullahaladzim kunaon atuh abi teh baeud wae ka umi pasea teh teu puguh-puguh teu kurakaru jawab cenah umi tas di mana hartos ngaos teu percaya kumaha manya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat tah jadi kitu Mang Uu abdi mah nu sok matak jadi pasea teh matak hapunten ka Mang Uu nitip abdi mah engke wangsul ti dieu tong nyieun pipaseaeun deui engke teh bisi kitu ti mana ya kieu har kapan ti parung ponteng tara biasana ge ti parung ponteng mah dina mobil sok aya beas aya hayam tah ieu teu aya punten Mang Uu ieu mah nu biasa nya cenah Mang Uu mah teu biasa nya biasakeun ti ayeuna daripada abdi engke jeung salaki pasea mending ribut ti ayeuna jeung Mang Uu tapi keuna ketang da Mang Uu mah jalmi eling ieu nya mohon eling teu Mang Uu tah Mang Uu mah disebut eling abdi mah tadi disebut gelo matak abdi mah rek dendam ka Mang Uu kek nangtukeun eling henteu na kumaha mere gede jeung leutikna makana lamun mere gede berarti Mang Uu teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede geus kabagean tah nu hajat ge dipitnah disebut teh eling cek abdi ge ieu mah kudu infus mangga Pak RT nyangakeun warga nu aredan kieu neng tos 4 sasih moal karaos 4 5 genep 7 8 bulan budak teh lahir titip neng ti ayeuna persiapkan nami nu sae sabab budak koyong soleh ayuhasin ismahu pasihan nami anu sae saena mah canak tin asmaul husna ngangi Abdul Razak Abdul Manan Abdul Fattah Abdul Rahman Abdul Rahim atapi ngangi Muhammad Ridwan Ahmad Tontowi Muhammad Wahyu asa teu pantesnya teu pantes ngange Abdul da lain asmaul husna Abdul Wahyu teu pantes Asep Wahyu atuh nya teu pantes da geus kolot mun istri engkene nganggo Siti nya Siti Maryam Siti Maisaroh tangan ibu mah jadi Siti Muesirah ari kepoe mah nya uhun sae eta teh Siti Aisyah Siti Maimunah upami tina bulan kelahiran entong dicanak da aya hartian mah moal matak janten doa ngaran budak teh Febri da lahirna bulan Februari
komo nu bulan Maret mah meri cenah. Dua neng engke putra aa wa yu'adzibuhu kewajiban orang tua mendidik supaya naon budak soleh solehah putrana solehah soleh indung bapana ge saroleh kamu kumaha cara mendidikna budak pasantrenkeun aya di dia di parumpuan teh pasantren seueur aya putra ibu nu di pasantren aya engke teh bakal jadi kiai tong wa ka amin nu can di pasantrenkeun mah budakna insya cenah budak di pasantrenkeun masuk budug punten bu tuh tingali kori kiai karasep sote ayeuna baheula nama bararudug abdi sareng teh TDD tuh ibu teh ustadah ti Taman Sari sami di hudana teh kamu teh bararudug gareulis sote ayeuna baheula nama budug da abdi teh bisa kieu teh ieu teh ladang masantren cok maknya bisa ceramah ladang budug astagfirullahaladzim ih ari-arina maknya tuh bisa ki ladang budug ladang masantren ibu ngan di pasantren ngalaman ternyata geuning nusuk di poyokan budug budug ge barorok cok teu aya budug barokah di mana Uteun ibu teh butuh anak bisa ngaji, ibu teh bisa ngawurukna, ibu teh bisa mapatahana. Tuh sarenkeun ka kiai. Kiai teh istafet perjuangan Nabi, matak disebatna ge al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi, mun ibu cinta ka ulama sambil jeung cinta ka Kangjeng Nabi, matak tongkoret ka kiai teh sataun sakali mah beulikeun BHS sarungna. Tingali sarung kiai teh urut tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan makana ayeuna mah loba kiai jujur cos dalau kata nu oren geus bener ya mah nyaani mah kudu dibawa ibu ka tukang ruqyah atuh da sogra nu hajat tadi disebut teu eling abdi disebut gelo Haji Wahyu disebut bau eta kiai ayeuna disebut jurigra Allah obat ibu areling tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik didiknya neng wa yu'adzibuhu tina naon ngadidikna hubbillah budak sina cinta ka Gusti hubbi nabikum sina cinta ka nabi hubbil Quran anak didik sina tiasa maca Al-Quran pantes ku ibuna di papatahan ikro da baheula mah urang macana ikro ngahejah baheula mah ngahejah bari masjid ge lain masjid jiga ayeuna bu baheula mah ku talupuh ku damar cempor sarung genan ibu dipake mukena da baheula mah can aya mukena salat teh pake samping ditalikeun kana gado beres salat teh pabenyeng-benyeng nyen babangkongan ngahejah kocengnya be jabar ba be jabar pasin jersey ya jabar ya hijikun bapa sia kitu eta pantes teh baheula pun biang sok kitu mah patahan teh KPSku dal PSdu ali PSU sin jabar sa he jabar ha hijikun kudu usaha tinu tadi bapak sia kudu usaha ayeuna mah ikro pan betah baba tata bitati ayeuna mah bitati aya dina ikro ayeuna mah sok neng didik murang kali supados murang kali soleh solehah serenkeun ka ustad ka kiai ngan titip ibu lamun budak can bisa wae ngaji teu soleh wae jangan menyalahkan guru ngaji tong nyalahkeun kiai sabab 100% kewajiban untuk mendidik anak adalah indung jeung bapa nah jadi sehat salamet bahagia soleh anak kumaha solehna indung jeung bapa. Nah, mudah-mudahan ibu saroleh, rumah tangga bahagia, keturunan ibu mudah-mudahan sing saroleh sadayana, barokah rumah tangga, sakinah mawaddah warohmah. Utami kanggo neng sareng aa anu nuju ayeuna masih keneh tahap rumah tangga anyar munggaran hamil name 4 bulan urang doakeun rumah tanggina sing runtut raut sauyunan, nu dikandungna sing sehat, nu ngandungna sing sehat.
nu dikandungna engke di mana dilahirkeun sing lancar, nu ngandungna mudah-mudahan sing ayeuna salamat. Amin ya robbal alamin. Pengorbanan Bapak Hajat Mang Uu kali keluarga dina wengi ayeuna nu partos dikorbankeun ti kawit sodakohna, pangaosan, silaturahmi, margi daya diriungan anu mulya di payunan Gusti iwati amaro bis sodakoh lamun dilebetan ku sodakoh. Di dia di abdi aya dina meja aya seprit, aya Pokari Sweet, aya teh kotak ku abdi hapunten Mang Uu moal dileueut sabab abdi emot ka supir. Emut ka budak abdi sabab karesepna teh kotak mata keresekan wae Mang Uu. Tak ieu teh ibu riungan nu pangsaena teh nu aya sodako dua au ma'ruf aya pangaosan ibu di dieu nuju pangaosan angkat ti bumi ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa aruh ti di urang mudah-mudahan sing karinging ilmu anu manfaat. Tilu aya islahin bainan nas silaturahmi urang aya nuju kemperiung ngabingahkeun ka Saibul Hajat ka Mang Uu sakulawargi insyaallah Mang Uu nu ngayakeun acarana ibu anu ngiring ngabingahkeunna sami ku Allah mun tujuan karena Allah nutihi ajron adima bakal dipasihan pahala nu berlipat ganda. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana tu geuning jurig mah geus ngajungjungkeun bujur diuk deui teu tulus diuk deui diuk deui sabab jurig masuk sieun ku doa kitu matak jurig mah upami bade acara ditutup ku doa encan aya nu ngadoana geus cengkat jurig mah bujur teh geus ngajungjung rek balik ti heula tapi alhamdulillah teu tulus eueuh muhun da jurig mah kitu sok sieun matak lamun aya mustami nu uih ti payun teu acan doa eta teh ngaranna mingat henteu da teu cios ibu calik deui alhamdulillah jurig teh calik deui. Engke Pak Kiai bade mimpin doa mudah-mudahan ibu sing semangat dugikeun ka tamat doa supados urang uih kenging ilmu anu manfaat. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepeujeuh pamimaruli ulah ngupat ka awonan. Hatur nuhun ka MC ka para alim ulama ka Pak RT ka Pak RW bilih aya Bapak Kades aya Pak Kades teu aya tos ngantunkeun. Oh aya di Bumina mohon urang susulan atuh yuk. Pak RT mudah-mudahan Pak RT ari RT teh namina ge singkatan RT ripuh teu puguh RW ripuh wae ari ustad bak ustad usaha tara anak deres nya matak ibu ge nu gaduh parawan budak gadis pasikeun ka santri ari santri teh calon ustad sabab lamun ibu gaduh minantu santri mah bakal genah bakal betah ku santri mah moal hese mitoha koret di ruqyah pamajikan cerewet di adanan eta teh santri masuk kitu aja. Mudah-mudahan ibu dikempelkeun ku Mang Uu sakulawarga wengi ayeuna hakikatna dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdi bade teras wangsul doa mudah-mudahan selamat di perjalanan. Diserengan-sereng pun anak anu kadua Neng Jahra putra abdi pun anak teh dua nu pangageungna pameget gaduh putra dua abdi teh tos gaduh incu dua alhamdulillah doa ti sadayana pala putra-putra abdi sing saroleh pidoana deui insyaallah kaping 18 sasi ayeuna November abdi sareng Neng sareng AA nu pangageungna sareng pun biang kali aya murang kali santri sareng jamaah bade angkat ngalaksanakeun ibadah umroh mudah-mudahan dipaparin kalancaran jamaah sadayana disarehatkeun oge pun adi nu kantos panginten ngadangu ibu aya Haji Beben teh teh rai abdi karasan abdi 3 bersaudara abdi pangageungna AA nu kadua Beben nu katilu Cecep janten trio ABC AA Beben Cecep karasan pun adi Mang Haji Beben ayeuna nuju di Mekah nembe ngalaksanakeun umroh nu kadua kamari landingna alhamdulillah nuju sami ngabingbing jamaah ibadah umroh doa ti ibu sadayana pun adi sing disehatkeun nu di Mekah sami oge pun lanceuk caroge abdi oge sami mung benten travel ari pun adi mah ngabingbing ti Taja pun lanceuk mah nuju ngabingbing jamaah umroh travel Ananda El Haromain sami sadayana ge nuju aya di tanah suci Mekah abdi bade nyusul kaping 18 mudah-mudahan ibu nu teu acan angkat sehingga dinasibkeun tiasa ka Mekah
hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.